Kangjeng Nabi diuk nuju calik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul. Hiji ki Salman, dua ki Bilal, tilu ki Ammar, opat ki Khobab. Ieu kabeh jelema miskin. Salman Al-Farisi, Farisi teh versi Iran. Cik sakaul orang Asbihan eta Salman teh ngadedengekeun aya Rasul diutus. Lantarannya nanggeus bacaan Zabur, geus bacaan Taurat, begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh. Kadenge geus aya kuari Muhammad diutus. Geus aya, geus bener. Salman langsung beja ka keluargana, izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu. Endek naon man? Ulama geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman, ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat di hareupeunana. Teu bisa ditahan, menggebuna iman Salman Al-Farisi, berangkat langsung ke Mekah. Berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh gitu 2 jam deket. Langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangaran Salman aya naon ka di abdi rindu jasa ka Tuhan ngadedengekeun geus diutus apa encan coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh langsung di dinya sujud cekel ku Kangjeng Nabi langsung baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi mah dek milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al-Farisi ketika perang Parit perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun Parit hina jasa nyana mah rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui langsung cicing didinya saaya-aya dahar saaya-aya pakai saaya-aya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus jatakeun salah saeja sahabat anu geus jadi ahli sorga Salman Al-Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol. Kadua Bilal teh urang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepen secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus kadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah ceurik nyana encan macak 2 kalimat syahadat di hareupeun Kangjeng encan puas ate teh kabeneran dijual di pasar aya Sidna Abu Bakar ya saya abid saya abdi cek nu bogana urang mana ye urang Ethiopia Habsyi sangaranna Bilal dibeli ya dibeli teh mahal nya hideungnya mahal cek Sidna Abu Bakar kok mahal-mahal teuing kabisana loba cek nu bogana sorana bagus tanagana gede jeung nya mah lincah jasa mentak mahal berak segan beli ku Sidna Abu Bakar di harita keneh waya Bilal hai Bilal kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun langsung sujud teu kudu sujud gara ka Muhammad ka ditu lumpat kana ka Kangjeng Nabi begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi Ki Khobab teh aja mah geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi ditangkap ku Nasrani ku Yahudi sageus ditangkap dijual padahal mah lain abid lain naon kulantaran biadabna Yahudi teh dijadikeun abid dijual nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi tah datang deui cek sakaul Abu Bakar cek sakaul mah Sidna Umar dibeli diperdekakeun iman Kangjeng Nabi ya Allah tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Ki Ammar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleu ku tokoh-tokoh musyrik eta Muhammad ngobrolna jeung nu karar itu bae aing ngasana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana
asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung karitu bae pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin eta mah didinya tah unggal aing liwat jeung si eta bae atunya mondok jeung didinya mondok mah santri Kanjeng Nabi Masya Allah termasuk Abu Hurairah eta santri Kanjeng Nabi eta mah mantap kuari teh mun urang ka Madinah lamun urang ka Madinah tah ieu makom Kangjeng bumi eta teh ieu makom kabaladieuna tah Ashabus Sufah nu aya lu eta pondok tah lamun nu kamar kah ayeuna ye dideleungkeun di Madinah belah dieu mimbar baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun eta raudhah anu tihangna parutih-parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah eta raudhah ngaranna ieu mimbar Kangjeng Nabi ieu bumi makom Kangjeng Nabi didinya asina Abu Bakar didinya asina Umar kabelah dia ka tukang nah didinya adalah pasantren ngaranna Ashabus Sufah teh Ashabus Sufi jelema-jelema anu make bajuna teh rarudin make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut Ashabus Sufah tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi tah eta santrina Ki Ammar Ki Khobab Salman Farisi Abu Hurairah Ki Bilal yo tidak adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal wah sorana luar biasa adzanna tilok dielek-elik baheula Allahu Akbar Allahu Akbar itu adzan baheula asyhadu an la ilaha illallah aya sahabat adzan Allahu Akbar deh setap gua kan ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal ieu mun kadengeun ku Kangjeng Nabi nu adzan ku ari waduh cakang ieu kararieu kabeh ya adzan ku ari mah dilombakeun adzan geus masalah geus masalah geus gari eta mah kemurnian baheula Ki Bilal teh kumaha geus Kangjeng Nabi pupus Ki Bilal nangis teu kuateun adzan Ki Bilal asal adzan sanggeus Kangjeng Nabi pupus Allahu Akbar Allahu Akbar asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal keneh asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat lantaran urut berjuang kencang jeung ceuri nu adzan gantian ke asar adzan de Allahu Akbar terus saya kita adzan tah ke asal asyhadu ilaha illallah mah normal keneh asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi akhirna Sayyidina Bilal teh teu kudu azan cek Sayyidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim laluluh jasa hatena nah tidinya mengasingkan diri Ki Bilal teh mengasingkan diri mohon ka Sayyidina Abu Bakar abdi mah rek ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara abdi mah deuk pindah negara deuk ka mana tujuan abdi hayang ka Yaman cek Ki Bilal teh lamun teu ka Yaman ka Iran ka Asbihan lamun teu ka Iran ka Irak deuk naon maksudna abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat katitingalikeun bae Kangjeng Nabi lempang Kangjeng Nabi ti mimbar Kangjeng Nabi di raudhah Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi kos kitu Masya Allah eta Ki Bilal lamun kula teu indit di dieu asana kula moal bisa ibadah lantaran ieu Kangjeng Nabi kokolebatan bae neuleuh di ditu neuleuh calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi ayo mah izinan bae abdi mah rek keluar ti negara ieu ceurik Sayyidina Abu Bakar ceurik luar biasa ingat ka ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga Masya Allah cek Sayyidina Abu Bakar akhirna Ki Bilal keluar ti Mekah ti Madinah terus ka negeri Yaman tah gitulah cerita Ki Bilal teh nah eta nu sararusa Kangjeng Nabi di dinya ngalobro jeung nu sarusa aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi mad coba ka desa kadeung aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat
endek iman. Alhamdulillah cekan. Tapi kami endek kumaha ngobrolna aya gitu atuh eta nu sararusah nu mareuskeun di dinya bae kahalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang ka dieu kami ngobrol ngeunaheun atuh nya babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sakali ku Kangjeng Nabi henteu dihiraukan kayak dipikir cek Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami dekat anjeun aya asana kahalangan ku jelema fakir miskin mantak naon usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sirna Ali coba ka dieu coba ieu pendapatna ieu kumaha pendapat naon coba tadengikeun aya naon cek Sirna Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit hayang ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nama iman ngan kahalangan ku fakir-fakir miskin aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa ta ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah aku mali coba pendapat anjeun bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami tidak senang dengan orang-orang fakir orang miskin harus diusir kami kakarak datang ke dia tulis perjanjian eta mun eta perjanjian dilaksanakan ku Muhammad kami siap mungkin ka dia terus-terusan ka dituna bisa iman boleh oke sih cek sini boleh Kangjeng Nabi lurak lirik Kangjeng Nabi harapan Kangjeng Nabi kan supaya iman penggede Madinah musyrikin teh boa ieu iman boa Islam harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate endek kakarak aya hate kos kitu doang malaikat Jibril turun mawa ayat ieu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum hey Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran bil ghadati wal asyi isuk jeung sore nya nama selalu iman ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah teu deui nu diharapkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah teu deui nu diharapkeun kecuali zat Allah la syai'an min agradi dunya secuil pun tujuan dunia nya nama iman teh bolos imana ibadah ka Gusti Allah bolos ulah diusir Muhammad deuk naonan usir nu eta lu itu bacaan karuhan sarekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ieu can bertindak kakarak di jero hate boa nya ieu mah bagus harapan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun deuk disingkirkeun jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan nu mantak kuari teh jadi ukuran eta teh urang teh lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat nu masantren tilok aya urang anak bupati tama urusanna dunia nu masantren mah tukang hui tukang dangdeur tukang toge tukang sasawi nu ngadorong lagi teu katanya pegat deui sendal aduh pegat sendal tegat tanjak dipaksakeun mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendal na lah sia pegat teu dipicen ya eueuh deui jang meuling ke bedek di kaputan sendal didinya tak bae jasa kapeung waktu mah kunyana pake rem hareup teh apan sendal jepit ditorong kunyana kakarak gedeg datang ka luhur ces kempes ngaguling tinggal kieu aduh nasib tanya ke orang mah keur naon istirahat cek dia istirahat kunaon tuh mimiti sendal korban ayo kadua kempes katilu atuh ngaguling acak-acakan bang malah ka dibenerkeun lelah ngarokok heula boro-boro boga ji samsu daun kaung korek rokok jangan korek di lamotan deh
coba deh aya lurah liwat titit titit tit saya tak ya lurah teman nanya ke henteu sial teman lurah goblok jasa teh lurah kadanan ku nanya kudaon mang kempes oh bantuan ku lurah atau ya meuli ban ya jeung meuli anu kadanan ku kitu rokok-rokok ya mata rokok iceun we nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye mang mamang orang mana sepatang ini kamar jual ini jadi tape maksudnya mah iya nyau diduitin karena ngebelaan anak pemajikan emang anak di mana mondok tuh di mana mondok mah Cisoka eta anak nu mondok penuh kitu tah pikiayeun deuk kumaha majuda agama ja anak nu kitu eta nu mondok anak nu kitu anak tukang toge anak bangsa nu aya pejabat Waalaikumsalam nih mau nyantrenin anak nih yai cuman edeot sial jasa idiot di pondok tidak majukan agama tanyilibkeun waduh nggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai di sini sama anak-anak aja itu diterima kurang kumaha diterima kurang kumaha aya baru teh anak pejabat teh nu keur idiot teh di dieu pasrahkeun ka lurah nahakan ku siarah tah aya deui lain setengah pejabat kan Waalaikumsalam enon ye masantrenkeun tilu kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur nu hiji geus jadi profesor nu ieu mah dipasantrenkeun bae emang kurang teu disakolakeun gitu belet otaknya teh nyaho naon ngitung datang ka 10 ge pohon deui geus pondokeun bae maju moal ieu agama aya anak pejabat idiot aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir teu sanggupeun berpikir aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan aya tukang dangder sendal ge pegat hese meuli ya agama urang ieu nu kurang dicintai nah mana anak camat nu mondok eueuh anak bupati eueuh neangan coba se-Indonesia anak gubernur mondok malaya marabok tah eta kan kos karari itu berarti mayoritas nu masantren teh ya nu miskin kiai na wauh jeung bupati sosohoreun belon teh kiai kos gitu wauh mah wauh bae ngan haju ulah kamalinaan tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit jangan boga duit baka puncak atuh pa minggu kuari atuh keur huha hehe atuh pa dieu mah atuh sampah kabeh pan ente ngaji teu boga duit cenah kiai lah ngaji bae mun boga duit puncak blon teh coba eta kajen ngan aya dage di dieu ieu bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae ngaji cenah kiai kula osok ngaji ngan di ditu jauh kadang-kadang ka desa salaman ieu ngaji ye kiai mah teh ngaji kiai lamun keur teu ulin ka Bali ngaji tembak sia kuai tah eta kos karer itu jadi agama beuki ciut teh atuh munasabah geus kajeun tah mah lain kiai anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren kiai nage ngomongna wow tu zaman kuari mah masantren mah jekna sakola eta kiai huluna pantogeun habek tah kiai katiha gobrog kolot baheula urang sok dipantogeun katiha jak mah tilok ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantogeun deuk bae katiha buncunur ban urang budak kuari mah teh nyahoan buncunur lah asal aya kapanggih jeung kakana sing ada ya abah pantogeun katihan sia lalakon kerletik Masya Allah tuh anak kiai na bae geus teu daekeun masantren ku kiai na disakolakeun dina arti pek-pek bae tah mah hak masing-masing agama deuk dikamanakeun nu kuari berbicara agama melenceng teu masantren ya nu masantren mah satu suara tolak tilu eueuh anu teu akur sadunya teu akur kabeh kunaon gua ditolak tilu jadi hiji sakolahan ji ceknya cenah aya dalilna kadiekeun dalilna buka tak kitabna atuh dicolok mata sia ku aing sia
cerita sebagian kecil dan lain-lain sebagainya tak eta kos itu agama di mana tuh riba jadi halal ku ari mah di dalilan make jamul Jawa me sagala rupa di dalilan me kula barang anu ngahalalkeun bank teh ayeuna ieu make jamul Jawa mah bisa di mana melesetna ieu balikan deui ku kula dibacana iya bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun harita ya boleh bisaan ya kan ayo bener mah dalil lah orangnya nurut barang tek di mana ya lain pegawaian memeh dahar teh ngoreksi kos gitu teh kudu dahar heula aju nundutan pan barang dikoreksi teh salah ngagunakeun jamulna salahnya na ye koedahna ye ieu koedah anu kos kieu ye anu kunyana teu kapaham coret terus mana deui bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji ge bisa bae barang geus di deulean mah saralah karak wani aing ngadu jeung nyana tamplokeun jamul Jawa we di hareupeun aing ani sanggeus dikoreksi salah nyana kajian kuku mah ge salah ye ngan kuku lah disimpen we leutik ta eta aju kuari teu kapanggih di mana meureun aya nama geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah geus kitab lagi aya kuari mah jiwanian amat ngahalalkeun riba bank kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deukeut jeung jelema-jelema kara itu mani ngahalalkeun endek we ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyieun hukum mah kitabullah al-muta'alliq nu Allah sing hade lain nu nyana sok ngeunahanan nyieun hukum wah ieu bahaya jasa tah kunaon eta wani sakola coba nu masantren moal wani nu masantren mah taya ciut agama ciut geus mah anak pejabat embung masantren anak nu susah paling ge masantren ge tilok telamat jatuh kabiayaan jadang derang ngaguling tadi ban togena acak-acakan dagang endog ya Pak Ismet mah jalan rarusak atuh ngaguling acak-acakan kabeh modal beak jeung endog-endogna kabeh kan nu dicarekan Pak Ismet sial Pak Ismet ye nya nu ragag Ismet nu dicarekan gara-gara jalan cenah teh anggeus aing dagang endog beak kabeh goblok teh Ismet je atuh siapa bae ulah sok kabatur bongan nyana cenah teu beres bae kababawa bae teu salah teu dosa Pak Ismet ngarengarekan atuh siapa bae sing bener naik sapedahna enggeus cenah teh ngaguling lah teu beres-beres jalan duitna dikamanakeun tuh ayeuna kos kitu sia ulah sok nyaritakeun batur itu teh sing bener teu kasih sia tuh ulah karing lah dasar teu beres terus bae masantren anak balik teu kabiayaan endog pareupeus kabeh anak kiaina embung masantren nu susahna teu kamodalan anak pejabat nu masantren nu edeot aya nu setengahna nu teu siapun berpikir agama deuk dikamanakeun atuh guar masyaallah deuk dikumahakeun ya Allah ya Rabbi nah Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema susah wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum ulah sok diusir jelema anu ibadah ka pangeran isuk-isuk jeung sore-sore teu aya harepan naon yuriduna wajah kecuali zat Allah subhanahu wa ta'ala nah ma'alaika min hisabihim min syai' teu aya urusan jeung anjeun pertanggungjawaban dipikul ka anjeun tentang manehanana urusan jeung kitu deui manehanana wa ma min hisabika alaihi min syai' satik-atik acan manehanana nanggung jawab anjeun mikul beban anjeun teu aya urusan jeung itu teh urusan jeung anjeun atuh aya ngobrol mah ngobrol bae mah teu kunaon teu kudu diusir-usir teu kudu anjeun lamun engke ngusir fatatun sampaikan ka ngusir padahal mah teu aya urusan fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema nu nganiaya Muhammad ulah teu ku Kangjeng Nabi teu diusir ye contoh luar biasa urang hirup jeung nu susah bae urang hirup jeung pakir bae babarenganana ieu mah lamun nu ngondangna nu sugih wow gede buleudna ge nu ngondangna teu boga nanaonna waktu kula tinu kabeh tolol teh coba lamun nu ngondangna wow
ngondang doang ampura bae aduh hese jasa cenah waktuna cek malaikat degung kan malaikat Gusti Allah aduh jeung nu susah dahulukeun jeung fakir adapun engke urang kapake ku nu sugih kapake ku bangsawan ku hartawan efek tina kalurusan urang haju didarengekeun engke ku pejabat didengekeun ku jawara didengekeun efek tina urang resep ka fakir miskin Allah resepkeun sehingga batur milu ulah sok ti luhur heula ti handap heula kabelah itu na apa kaburu los teu kajeun nu kitu ieu mah pupuk bae sekitar urang sekitar dusara rusah tah nu kudu ditulungan ge masyaallah nyana mah nyana mun teu boga duit dibere rokok sabatang ge boh ngadoana aya 2,5 meter geus ngageter-geter datang kabeakeun doa nyana deui doa ceuk ieu sabatang ge toba lamun anu sugih dibere kurang rokok ge rokok ja aya dibere duit ja aya kurang narimakeun tapi lamun nu susah mah masyaallah ngageter-geter jana teh geter-geter bisa-bisa nalar doa deui nya teh jangan doakeun kadua kali tuh mantap jeung nu susah yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum nah iyalah kanjing Nabi urang kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi kesimpulanna kanjing Nabi diberi metode dakwah jeung para mukminin beda jeung kakafirin wahyuna make wahyu anu ieu supaya ngerenyed hatena jak geus aya iman mah tinggal dipupuk imanna beres singsiran kadua kahiji nomor kadua na urusan fakir miskin nu tadi terbersit di jero hate dek diusir ulah ieu teh contoh ka urang hirup leutik-leutik bae lantaran nu bakal perang ge jelema nu leutik sakumaha nu kamari ku kula dijaritakeun teh raja teh nanyakeun ieu pengikutna nu bangsawan hartawan kelas apakah nu pariskin du'afa wal fuqara memang kitu nabi mah pengikutna kitu kene santri mun santri aju ngalengkah jeung bangsa nu kelas-kelas atas harapan agama maju jeung nu leutik ka jeung kukuna nu leutik maju datang ka imah urang lindeuk sabenerna mah nyeceran nu leutik sabenerna naon ge nu leutik mah boga bonteng assalamualaikum kula boga bonteng menang 2 poe assalamualaikum boga dangder assalamualaikum geus beres aya 10 kali mah nginjem duit masalah wallahu a'lam